ngandelkeun sehat awak doang tapi ruhani na gering macul masa hektar kuatin tapi ketika neuleuh masjid nu sakieu hebatna agrengna ngadenge suara azan padahal imahna ngarendeng jeung masjid teu kuatin asup ka masjid teu kuatin Pak Kapolsek aya di dieu soteh lantaran fisikna sehat ruhanina sehat kuari wallahu alam isuk mah keur carita ieu mah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nganggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sing lareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in asbat tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid para tokoh masyarakat bil khusus ka kesepuhan urang di dieu Kiai Haji Muhammad Ilyas oge anu sok katingali di Cilongok Kiai Haji Madhali tur seueur-seueur deui para kiai para ustaz urang doakeun mudah-mudahan para kiai diparanjangkeun umurna dibere sararehat jang nanjerkeun agama Allah subhanahu wa ta'ala urang doakeun deui nu lain kiai mah mudah-mudahan ulah henteu aya kapolsek marah nya aratur pemerintahanna sipilna militerna alhamdulillah katingali dina sahieu loba mengkeluk negara mudah-mudahan ku ayana areunjana peduli kana negara mudah-mudahan negara jadi bareres aya DPR di dieu janggutar atur aya pacamat di dieu aya polisi aya abri sebenarnya mah geus lengkap tinggal balalenderna
nuka denge kurang bupati aya camat aya lurah ambalaya polisi loba nuka denge maling malulu di negara nuka denge ya menuka denge kabeneran di Bogor mah bupatina keur masantren mudah-mudahan keluar di pondok pesantren jadinya nya jurig tapi santri nya nama santri orang santri ge wayah maling mah maling bae. Panitia penyelenggara walimatul wakirah nudina sahaya alhamdulillah parantos ngundang urang khususna simkuring hampir-hampir simkuring ge ieu teu bisa hadir patali sareng kurang sehat nu kurang sehat mah lain naon suara ari awak mah sehat bahkan lamun titah kawin deui sia ngan sora ieu mentek lalaunan urang ngajinya kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah urang diciptakeun ku Gusti Allah jadi makhluk nu pang mulya-mulyana nu pang bagus-bagusna kamulyaan jeung kabagusan makhluk Allah nu ngaran manusia lantaran didukung ku dua kekuatan anu optimal hiji kekuatan fisik nomor kedua kekuatan ruhani lamun manusia geus kabogaan dua kekuatan nu dua eta ngelehkeun malaikat. Kekuatan fisik manusia sangat menonjol dina harti kabagusanana resep jasa orang lamun ningali hiji awewe jangkung lenjang putih gelis boro-boro ka polsek kiai ge nu geus kolot kiai kabung belengan iya fisik lamun hayal lalaki fisikna sterk ditingali jangkung ditingali dedeg pangadegna ngeusi katingali bangun gagah ieu keur carita fisik awewe mana nu teresepen ka lalaki model kitu dibalikeun deui lamun aya awewe anu boga dedeg pangadeg model tadi lalaki mana anu teresep berarti postur ieu sangat mendukung eueuh hiji nabi anu ku Gusti Allah diciptakeun kuluya pelaya eueuh lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi urang nomor hiji lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa gagahna kabina-bina lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim luar biasa urang nyaritakeun nabi-nabi nu lain Rasul Allah diutus ka dunia jang dakwah ngajak umat teh nomor kahiji fisikna gagah di Indonesia lamun urang boga presiden gagah fisikna siapa cok aju seuri bae maksudnya lamun diajak perang kamari bae misalnya orang boga presiden kos SBY kemudian SBY ngajak perang moal dingkekeun deui siap sebab urang geus nyaho dadaekna ketika Pak Harto jadi presiden Pak Harto ngajak perang siap ketika
Mal diteruskan gue ngomongnya. Iya fisik. Sabalikna, lamun aya hiji awewe gelis jasa ieu mah. Ngan ieu mah keur carita gelis ngan kuru. Ulah nanya ka posek, ieu bae kiai. Yai. Daek henteu awewe gelis ngan kuru tuh embung. Embung sebab ceknya naon cekeleunana. Sabalikna lamun aya lalaki kasep jasa sanggesa kasep sugih jasa ngan bengek kuru jasa ieu mah kasep aya di nyana sugih aya di nyana kuru jasa tanyakeun ka awewe ulah anu ngora nu kolot we daek tembung cek nyana tuh boro-boro jero na luar lagi kos kitu moal daek da ieu fisik. Nu mantak loba urang ngausahakeun fisik urang teh diolah dengan berbagai olahraga memang dititah ku Gusti Allah sehingga gagah awak urang sehingga sehat awak urang sehatna awak urang teh dicoba ku urang aya nu nyupiran kontainer ti Cilejet datang ke Surabaya bolak-balik kuat teh. Taruhlah merendanan jadi supir mah urang dieu mah jarang eta tah Maluku urang dieu mah ngawaluku sahektar ku sorangan bae siapeun jasa macul ti isuk datang ka zohor istirahat sakedeung macul deui datang ka asar kuateun lantaran sehat ngandelkeun sehat awak doang tapi ruhanina gering macul masa hektar kuatin tapi ketika neuleuh masjid nu sakieu hebatna agrengna ngadenge suara azan padahal imahna ngarendeng jeung masjid teu kuatin asup ka masjid teu kuatin pakapolsek aya di dieu soteh lantaran fisikna sehat ruhanina sehat kuari wallahu alam isuk mah keur carita ieu mah wadiannya nah. Tapi lamun urang ngebogaan fisik doang sehat ruhanina teu sehat moal bisa urang ngadengekeun ayat suci Al-Qur'anul Karim moal bisa urang nyaritakeun tentang kalam-kalam ilahi nyaritakeun tentang kalam-kalam Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang kalam-kalam ulama moal kuat mantap urang eusian geula ruhanina supaya ruhani ieu sehat lamun urang ngabogaan ruhani sehat ditambah ku jasmanina sehat urang Irak titah perang ngalawan Amerika lantaran fisikna jeung ruhna sehat siapeun urang Suriah lantaran sehat fisikna jeung ruhanina ngalawan Amerika siapeun urang Turki ngalawan Amerika siapeun urang Indonesia waktu perang lantaran ngabogaan sehat awak jeung ruhani siap ngalawan Belanda kuari lamun urang diserang ku Amerika urang ye kuari diserang ku Amerika ngabogaan fisik doang ruhani nagring moal kuat perang kajen kumaha moal kuat perang emang perang ku senjata aja lain perang mah cek Kangjeng Nabi teh kudu ku keyakinan jeung keimanan jeung keyakinan kakarak perang ngalawan kafir siap urang kuari mah ye mun ngalawan kafir teu kuat moal kuat lantaran ruhanina kanyahoan ruhanina kurang balener lantaran saeutikna nu masantren. Di Indonesia kuari santri lamun dihitung santri salapi ngan seukur 9 juta. Se-Indonesia santri salapi numurni 9 juta. Sedangkan rakyat Indonesia aya sekian ratus juta. Teu aya 1% acan.
tina 250 juta behelanan waringan saukur 9 juta sabaraha persen tuh kan eta nu 9 juta santri teh nu ngaji setengah 9 juta setengah taruhlah 5 juta nu ngaji 4 juta teu ngan di pondok doang haju nu ngaji taruhlah merenana nu 3 juta bisa anu 2 juta henteu nu 3 juta bisa ngaji nu ngamalkeun bagi 2 1,5 juta nu ngamalkeun alhamdulillah aya sanggeus jadi kiai boga santri loba aya DPR asup kadinya aya bupati asup kadinya DPR asup ka kiai bupati asup ka kiai camat asup ka kiai gubernur asup ka kiai eta teh hama wereng kiai kaasupan ku hama ulah bangga kiai deket jeung bupati ulah bangga kiai deket jeung gubernur muncan bisa eta teh ternyata horenganan penyakit nu obatna. Nah, ya santri nu 1,5 juta nu jadi kiai kuari naik panggung hidup rahmat kankernya eta kiai. Jadi tinggal kuari 500 kiai sa Indonesia 500 kiai. Moal kabetrak kuari lamun perang. Moal kabetrak. Nah, gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dengan 2 kekuatan fisik jeung ruhani insyaallah urang bisa wauh jeung Allah dituduhkeun ku Kangjeng Nabi urang nu dilanjutkeun ku para sahabat diteruskeun ku para tabi'in atba' tabi'in para aulia-aulia Allah kabelah dieuna ku para kiai-kiai nu geus wauh jeung Allah Subhanahu wa taala nu nuduhkeun ka Allah mah kudu jelema nu geus wauh ka Allah moal anggeus nuduhkeun politik jelema teu apal politik moal beres jelema nungtun ekonomi lamun nyanana teu jauh ka ekonomi moal beres jelema nyaritakeun budaya mun jelemana henteu apal budaya moal nyaho jelema nungtun ka Allah moal bisa mun encan nyaho ka Allah kuari urang neangan penuntun nu nyaho ka Allah hese gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ketika boga ruh kemudian ruh urang teu diurus sanajan awak urang sehat sanajan awak urang seterek ketika ruh urang teu diurus ketika ruh urang teu cager maka naon hartina ieu boga awak sehat lantaran ruhanina gering kanyahoan ruhanina gering kumaha kiai kanyahoan ki ruhanina gering mah kieu dahar mah gembul nginum mah loba nonton TV ti isuk datang ka zohor kuateun tapi ketika aya pengajian heuae bae ieu rohanina gering ketika aya suara azan lain gegeraan ka masjid ieu rohani gering ketika aya siraman-siraman rohani nyana henteu naon kitu ngaranna mencerna ieu rohani gering lamun ibu boga salakina gagah fisikna bagus tapi ruhanina ieu teu cager ketika ibu dikekepan ku salaki salakina tilok salat eta berarti ibu dikekepan ku nu boga ruhani na edan lamun ibu boga salaki teu salat eta rohna edan sebenarnya sarua salaki mun boga pamajikan teu salat eta ge sarua rohna edan jadi lamun pada teu salat nu edan jeung nu edan sedeng tong kos kitu mah masalah nu edan jeung nu edan kula tadi salat maghrib rencanana di dieu lantaran aya tamu heula akhirna 6:30 berangkat salat di Al-Amjad perkiraan kula di Al-Amjad salat pasti rame
hiji masjidna agreng, 2 di kota. Begitu datang kadinya langsung sawara wudu langsung kula naik ka luhur. Imamna suarana bagus, wawuh kula ge imamna. Makmumna dihitung aya genep. Salat maghrib tadi di Al-Amjad genep, imam makmumna genep. Jeung imam 7. Masya Allah teh nyampe 10 aja. Ya Allah ya Rabbi. Da ieu berarti kan gering eta ruhanina. Lamun urang carita awak supaya sehat gampang. Awak supaya sehat aya dokterna nyaritakeun tentang vitamin, tentang obat dan lain sebagainya. 4 sehat 5 sempurna geus teu aneh deui. Tapi ketika ruhani urang nu gering, ieu kudu ka mana ieu? Awak urang di mana-mana sehat, ngadahar naon bae ge ngeunah. Ngadahar jeruk karasa mun amis-amis mun hasem-hasem. Ngadahar apel karasa mun amis-amis mun hasem-hasem. Ngadahar sayur dan lain sebagainya sehat karasa ngeunah jeung teu ngeunahna. Ruhani urang ge ruhani urang. Makananana ieu adalah salat, makananana zikir, makananana tasbih, makananana tahlil. Nah, ketika awak urang diajak salat teu daek, diajak maca Quran teu daek, diajak zikir teu daek, berarti ieu ruh gering. Eta ruh teh gering, geus teu kudu nyaritakeun ka saha bae mah ka urang bae heulanan. Hei awak, sia si ieu saminggu samingguna ieu sabaraha juz sabenerna ieu sia kabeuki sia. Tanya roh urang. Sajuz apakah 2 juz saminggu? Tanya. Roh. Ari sia beuki henteu si maca Quran? Henteu. Maca tasbih? Henteu. Zikir malah ulama mun zikir puyeng jagjana. Iya berarti roh teh gering. Ahli-ahli Allah kan bakal nyaho. Sakumaha dokter nyahoeun ka jelema. Ieu teh sabenerna mah influenza. Ieu teh gering teh darah tinggi. Ieu teh gering teh kencing manis. Ieu teh gering teh nyahoeun dokter fisik teh. Sarua dokter ruhani ge nyahueun kana ruh-ruh anu garering nu araredan. Bisa nebak sebenarnya mah misalnya kiai eta si kapolsek rohna edan apa henteu kukula ditelau. Katebak kukula bae. DPR misalnya eta rohna sebenarnya edan gering apakah nyana sehat nyaho kula mah. Bener kula mah. Wajan ngomong dalil ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon, atuh dokter teh nyahoeun ieu gering, ieu sehat, ieu gering, ieu sehat. Atuh kiai ge nyahoeun. Ieu mah kiai gering, ieu mah kiai sehat atuh nyaho. Sanajan di kopeahan, di udeng-udengan, gering mah gering bae. Aduh cenah kiai ulah sok kitu, aing mah deuk kitu bae aja. Gering. Masya Allah hari. Lantaran iya bupati bege bupati datang na ka kiai lain rek ngaji, gubernur datang ka kiai lain rek ngaji, camat datang ka kiai lain rek ngaji, ndek ngajakan kiai diajak ka lembahnya na, kiai dek diajak ka urusannya na, nu mantak moal bener-bener pemerintah, mantak kurang mawani di Tangerang teh lamun aya pejabat teu ngaji, kukula mah ka dieu sia. Ya sia datang ke aing teh aing diajak ka siapa sia ku endeu ka aing. Ayo gerang. Kumaha wani? Lamun aing deuk diajak ka sia sabaraha duit sia deuk merena ka aing. Tuh, tungtungna mah akur jeung urang dieu. Lamun teu wani kitu mal beres-beres. Nu mantak alhamdulillah PNS Tangerang mah ngaraji, camat nu ngaraji lain saeutik, lurah ngaraji lain saeutik. Alhamdulillah Jakarta ngararaji lain setik. Cuman DPR Bogor doang nu teu ngaji goblok. Kadi itu ini dia mah ngaji ini dia mah. Nu mentek bupatina ka kula mah sieun di Tangerang. Sebab kula mah carekan bae. Bupati los. Namun dek gelut-gelut tapi duaan. Bo budak mah nya mah gelut.
kercarita yuk urang babarengan jadi DPRG engke mah pae ja bupati ge engke mah maot ja gubernur engke mah modal presiden mah geus lain modal koit kiai sarua koit besi aing ditangkap sia ka presiden koit kiai ge koit goblok sarua pada pae koit nah ketika pae awas awak nu ieu roh nu ieu nu bakal berhadapan jeung Gusti Allah bakal ditanya sabaraha umur maneh di dunia ku aing dibere cek Gusti Allah digunakeun naon umur sia digunakeun naon mata sia ceuli sia irung sia sunggut sia beuteung sia suku sia jeung leungeun sia dek lompat ka mana ketika urang diadili ke hisab garana di hareupeun Allah desarua tuh ulah sok mangpang meungpeung nah nu mantak ieu urang gunakeun fasilitas nu aya nu dibikeun ku Gusti Allah urang dibere ilmu pake ibadah ka Gusti Allah urang dibere wawasan urang pake ka Allah urang dibere jabatan pake ka Allah urang dibere harta urang pake ka Allah mantak naon jasarua atuh bakal paeh berhadapan jeung Allah mantak wali Allah mah engke berhadapan jeung Allah isin amat maning kuari urang bisakeun berhadapan jeung Allah waliullah mah kitu diuli kumaha ieu sangkan ke di hareupeun Allah teh aman kuari bae urang cari aman menghindar heula ti makhluk dengan modal ilmu menghindar heula tina dunia lantaran deka Allah ketika urang menghindar ti makhluk jeung dunia hiji bae nu ditingali Allah ketika geus datang ka Allah bakal seuri sorangan bakal indah hirup baheula keur zaman Gus Dur kuari zaman Habib Lutfi Habib Ja'far urang mun ngobrol jeung Habib Lutfi kuari ti mimiti ka harti datang ka teu pati ka harti datang ka teu ka harti ge ka dituna sering datang ka Cilongok ngobrol ieu ge marilu tajung nu karya marilu cenah ge ngobrol bangsa setengah jam masa ke harti kene ilusori nya lagi hahaha naik bae bangsa geus sajam nya geus kikian we isi naon diobrolkeun cenah ku kiai nya geus heuai deui kiai ongko heuai bae tolol terus naik asal geus sajam setengah 2 jam geus kararieu bae terus naon diobrolkeun teu harti geus beres geus balik ka Habib Lutfi biasa jam 3:30 balik lah naranya ka kula kiai ai tadi si obrolan anak ka harti ai geus saruan teu resep doang resep lamun nyaritakeun ayat dimimiti di nahuan di bilagahan datang ka rahasia datang ka lumpat rahasiana tek bleu masyaallah otak dibere kos kitu ku Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb baheula keur jeung Gus Dur ketika ngabahas tentang ayat nyana jago jasa tak plek ya Allah ya Rabb kitulah ahli-ahli Allah. Nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ialah awak urang nu ku Gusti Allah dibere anugerah seperti kieu contona ruhani teu kadeuleu ai lain ku ahli nama tapi urang bersyukur roh urang wauheun jeung Allah lantaran urang maca 2 kalimat syahadat maca kalimatun thayyibah la ilaha illallah cukup sakitu ge ku maca syahadat maca la ilaha illallah paeh surga beuh mantep biasa teu kudu salat cenah kiai dek salat teh henteu pokona asal maca la ilaha illallah surga buah tuh kos kitu mah cenah teu kudu salat atuh lolos aing mah teu ditahan salat nu penting mah asal maca la ilaha illallah ka surga sakitu bae engke cenah eta di akhirat aku mah itu urusan di akhirat mah kumaha sia jata bae aturan-aturanana nah urang kuari dibere ilmu ku Gusti Allah macem-macem nu aya di otak urang
ketika orang neuleuh lapangan lega kemudian aya gawangan ilmu orang nanya ka urang cak urang teh ieu eta si paranti naon mun urang neuleuh lapangan aya gawangan ditanya ku urang ari eta tempat paranti naon jawab pasti paranti maca sholawat tuh seri berarti pinter kan lain paranti main bola. Ketika orang berangkat deui ningali euy kantor balai desa wah iya di dieu lah berarti aya lurah di dieu lah aya RW aya RT tempatna di dinya ieu kantor balai desa bertanya-tanya kan di otak orang aya teh si tempat naon sih kantor balai desa oh paranti maca Quran gideg lain berarti kan paranti ngurusan SPPT lompat deui urang ka kota ke Bogor aya dinya kantor DPR weuy bertanya-tanya di benak hati urang aya eta kantor DPR teh paranti naon eta beuh paranti zikir cak teh urang lain paranti naon ngurusan rakyat maksudna ngurusan rakyat geus ulah diteruskeun sia nu nyaho otak urang teh leumpang ketika leumpang deui ningali aya bangunan di dinya na majelis taklim oh iyalah tempat paranti main gapleh ya lain otak urang jalan leumpang lain paranti ngaji liwat deui ka ditu wow Kapolsek mah iyalah tempat polisi di jerona setan jeung jurig belum ditangkepan kan kunyana jurig tangkap setan tangkap asupkeun ka dinya manteng nyana mah kuat berhadapan jeung setan jeung jurig sebab nyanana pernah jadi setan mata kuat nyana mah tuh oh salah itu urang mah lewat polsek yaho orang. Nah, ketika orang lewat ningali bangunan seperti ieu. Benak hati orang bertanya-tanya, "Ai eta si bangunan naon?" "Oh, masjid." Tanya deui, "Paranti naon sih eta masjid?" Wallahu alam, goblok sia. Teu nyaho ka masjid. Tanya otak urang teh tanya ieu teh bangunan naon masjid paranti naon bejana mah paranti salat bejana kunaon emang nu mentak bejana aing can pernah kadinya jadi setiap neuleuh naon bae leumpang otak urang nu mentak lamun di nagara ieu teu rapi-rapi bodoh lantaran otak urang leumpang setiap neuleuh naon bae ge leumpang ieu naon peruntukanna naon ieu naon peruntukanna naon ieu naon peruntukanna naon atuh leumpang nu mantak urang dititah tafakur ge dina ilmu thariqah teh aya khidmat aya tafakur aya zikir aya muraqabah aya muhasabah eta teh jang minterkeun diri supaya wauh jeung Allah urang teh bakal pinter geura ge ku tafakur ku mikir baheula bakal pinter. Nah ketika orang ningali sosok ieu bangunan oh ieu masjid paranti naon paranti ibadah ka Gusti Allah wudi'a lis salat khususna diperuntukkan jang salat ieu masjid nu mantak lain samarangan ieu masjid deh lantaran cek Kangjeng Nabi basyiril masyaina bubunga cek Kangjeng Nabi cek Gusti Allah Muhammad jelema-jelema anu leumpang ka mana ilal masajid bubungah naon bubungah ilan nuritam cahaya nu sampurna naon si cahaya nu sampurna jannah surga jelema nu leumpang ka masjid bubungah ku anjeun Muhammad eta jelema bakal menang surga masya Allah. Sebab jelema pan beda motifna. Sia deuk ka mana sih ayeuna ieu sia leumpang ieu bangunna deuk ka kantor desa moal jauh urusanana ti urusan kos kitu pertanahan.
Sia ka mana ieu bangunna gegeran we. Anak aing ditangkap di polsek ieu. Urusanana kan urusan kos karitu bae, narkoba. Sia ka mana ieu bangun rapi amat di ka masjid, lain deui pan. Berarti kan dek ibadah ka Gusti Allah. Sanajan sawaktu-waktu mah aya nu lain ibadah, dek nyokot sendal doang masalah geus lah. Tuh. Ya. Cek Kangjeng Nabi bungakeun gereja lomba anu lempang ka masjid mah bakal dibere sorga. Ya Allah ya Rabb. Nu mantaksim kuring mikir bae ieu sebenarnya kurang sehat, tapi ieu hiji hayang kapanggih jeung Adi di dieu nomor kedua hayang kapanggih silaturahmi jeung urang dieu nomor katiluna ieu urusanana masjid. Masya Allah. Begitu datang ka dieu ningali masjid agrengna luar biasa. Bunga hate. Ketika orang ningali di Tangerang aya di nu make kubah, di luhurna aya saliban. Gereja eta mah. Orang ningali deui di Tangerang ka belah itu ka barat, aya bangunan nu gede ngan burung marakbak. Masya Allah, kelenteng tah mah. Orenganan di Indonesia teh kompetisi aya nu ngabangun gereja teu eureun-eureun, aya nu ngabangun kuil teu eureun-eureun, aya nu ngabangun kitu kelenteng teu eureun-eureun, aya nu ngabangun masjid teu eureun-eureun. Atuh nu ngabangun gereja moal umat Islam, nu ngabangun kuil moal umat Islam, pasti umatna masing-masing. Nu ngabangun masjid dia moal orang Kristen, nu ngabangun masjid pasti umat Islam. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Moal orang Kristen lu ngabangun masjid mah pasti jelema nu iman ka Allah, nu iman ka yaumil akhir. Wa aqama shalah jeung nu ngadirikeun shalah wa ataz zakah. Iyalah jelema asal daek ngabangun masjid berarti deuk nembongkeun iman nu aya di dadana. Sebab cek Kangjeng Nabi al-masajidu buyutullah, masjid adalah imah Allah. Tudi'u li ahli sama, caang jang ahli langit. Kama tudi'u sakumaha caangna nujumus sama li ahli ardi. Lamun malaikat nu aya di alam malakut di luhur ningali kahandap kieu loba nu cararaang eta teh masjid-masjid jeung musola-musola. Sakumaha urang lamun urang ahli bumi ningali ka langit. Begitu ningali ka langit loba bintang-bintang. Urang ningali ka langit loba nu caraang di luhur langit bintang-bintang. Malaikat neuleuh ka handap loba nu caang. Nu caang ieu adalah masjid-masjid. Malaikat turun neuleuh cacaang ka masjid. Blek. Culek-culek malaikat. Mana imamna ya? Di deuleu mana muadzina cek malaikat. Di deuleu mana makmumna. Malaikat turun di luhur. Ya Allah, cek Kangjeng Nabi tudiu li ahli sama. Ieu masjid teh nyaangan ka ahli langit, turunnya na. Matak ulah kaget. Lamun urang salat sorangan di masjid jam 1 jam 2 di dieu. Salat sorangan sholli Allahu akbar. Engke aya nu ditukangan urang nyana milu Allahu akbar. Ulah kaget. Eta teh malaikat milu jeung urang. Allahu akbar. Nyana ge Allahu akbar. Urang geus rada empot-empotan. Isi malaikat apa nu tadi disolateun teh ye. Rempan. Irempan ye. Kapolsek Onam nyana mah lamun aya nu salat nyana keur salat penting sorangan Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allah, milu di tukang. Sami Allah, gua tembak lu. Emang setan bisa ditembak ya moal? Cek setan gua kentutin lu. Asana kapolsek elek ku setan. Masjid tempat malaikat turun malaikat mentak loba nu teu kuateun
ulah-ulah bangsa orang kampung, ulah-ulah bangsa santri, ulah-ulah ustad kiai salat sorangan jam 2 poekan di dia poekan masjidnya poekan salat kiai mah kiai udang-udang nu gede geus udang-udangna sagede roda Vespa salat sorangan sholli sunat tahajud Allahu akbar aya itu Allahu akbar dak milu bae na kiai teh Allahu akbar iya Allah amin Allah kiai kajian kuku mage mal khusuk dek ceuli datang ka khusuk nyaho datang nyaho mal ka assalamualaikum kunaon eta nu mantak sieun lantaran teu senyawa itu mah malaikat makhluk nu halus makhluk nu lembut latif makhluk anu suci nya nama teu pernah maksiat urang mah makhluk nu kasar makhluk anu urang mah murokab makhluk anu gungkelekan bari jeung urang mah loba maksiat ketika urang nu loba maksiat dibarengan dibaturan ku malaikat nu tilok pernah maksiat mal kuat urang mal kuat kajen kumaha ge tapi ketika urang nanggeus teu maksiat Kangjeng Nabi jol malaikat Jibril wawuheun Kangjeng Nabi Musa jol malaikat Jibril wawuheun Kangjeng Nabi Isa jol malaikat Jibril wawuheun kitu kene urang lamun geus wau jeung Allah jeung malaikat wau datang malaikat atuh teu sieun teu naon sakumaha dukun lantaran jana babarengan jeung jin malah jin diondang pan kunyana aya kuari mana kana ieu lantaran senyawa jeung jin teu sieun ka jin nah urang lamun geus jadi hamba Allah moal sieun sebab geus biasa bahkan urang dibaturan dibarengan ku malaikat nah hayang datang ka kos kitu kumaha si kiai tenang ieu heulanan ieu teh bentuk bangunan masjid jang paranti ibadah ka Gusti Allah khusus jang ibadah nu mantak aya aturan-aturanana di masjid mah nu head teu meunang asup ka masjid anu boga hadas gede teu meunang asup ka masjid caritaan dunia teu meunang dibawa ka masjid lamun dibawa ka masjid dilaknat ku Gusti Allah sucikeun masjid mah mantak beda masjid sok kaambe ku ahli Allah mah ya masjid bagus nama tapi ya rada bau pamarentah ya masjid ya. Aya duit pajegan ya masjid ya. Bangun haridang gajeng kaambe bae teh ku ahli Allah aya masjid murni ti masyarakat saaya-aya tiis masjid ya tentrem tapi lamun aya sumbangan ti pamarentah teu nyaritakeun haram jeung teu haramna asal katarajangan duit pamarentah bae masjid mah hareudang dipakena teh endekna heuai bae neangan juru masjid bae atawa tihang ye eta masjid teu beres eta atuh ai kitu mah cenah kiai pangnebakeun mah ieu kira-kira na kaambeun teu itu mah rahasia engke bae kula bebejana ka adik kula bae di itu imah enti cenah kuari bae hayang nyaho ieu apakah aya eueuh duit pamarentahan kaambeun teu ku kiai teu jak kaambeun jasa ku aing mah jak kaambeun emang teu ka apa tuh kaambeun ya Allah ya Rabbi nah sedengkeun ieu kapal ieu masjid bakal jadi kapal jaga di akhirat ketika urang dieu engke digiring di mahsyar saenggeusna digiring ditimbang amal nu amalna bagus mah langsung sorga nu amalna kurang bagus ye cicing heula di sisi neraka saenggeusna cicing di sisi neraka malaikat nanya hei urang mana ieu si lejet pimpinan saha Ki Ilyas Haji Iim Imadudin adik kula cek malaikat dia kamarana cicing di dia lain ka neraka bae embung panas atuh geura ka sorga teu kadeuleu jembatanna atuh sia da kamarana ieu nyaho ka mana meureun ti
Tidinya aya kapal ngung. Nah, masjid ternyata bakal jadi kapal. Aya merekna dirinya kapal naon ieu ngaranna? Al-Hijriyah. Wow, kapal Al-Hijriyah Cilejet. Jelema aya di panitiana. Tenanglah. Teu bisa sembarangan asup. Anu gede. Naon kitu nganyumbangna ti heula. Bangsa nu 100 juta, 50 juta ti heula. Rombongan 10 juta. Masuk. Sada pinuh tah masjid. Rombongan 5 juta. Rombongan 1 juta. Aya ditungtung. Rombongan anu 500 nangkel. Teu bisa asup ka jero, teu bisa tuh. Ya geus aya pan karcis-karcisna. Mulai dek diberangkatkeun ieu ku panitia tinggal nu nangkel bae aing mah duh, jakna aya teu milu aing butuh aing milu ieu pan suku ka handap. Panas. Teu meunang naik, jana teu meunang. Geus sakitu ayana. Berangkat. Masya Allah indah jasa horenganan. Ieu teh bakal jadi kapal. Pas tengah-tengah neraka bocor. Masjid bocor. Kapal bocor. Anu di tengah wae panas. Kunaon bocor. Bocor kapal bocor. Wah, marangtung atuh kabeh lantaran bocor atuh. Biasa teu ada kaluhur. Cak panitia, kok bisa bocor kieu? Naon ya? Coba. Malaikat datang. Ya kunaon ieu jadi bocor? Diambean ku malaikat. Duit bupati. Bocor. Masjid sakieu bagus dan ke bocor. Ya Allah ya Rabbi. Datang mah datang enggak dihitungan harideung. Gusti Allah lagu. Nah iya urang lamun nyaritakeun padu jadi masjid teh gampang. Padu indah hagreng gampang, tetapi nilai ruhanina. Lamun manusia aya jasadan, aya fisik, aya ruhanian. Buah ge. Urang mun nyaritakeun buah nu mantak urang titah ngadahar buah lantaran aya ruhanina di dinya teh. Aya enzim nu aya terkandung di buah. Ketika ku urang didahar enzim eta lah anu bakal jadi nyehatkeun ka awak urang teu kadeuleu tah mah ruhanina teh tegarana. Masjid ge sakadar jadi mah gampang bae, proposal terus bae diaben-abenkeun, tetapi ruhanina masyaallah. Lamun baheula zaman almarhum abah kula aya tamu ti seberang ti Aceh, tamu terus ka Merak, ti Merak langsung ti mana ka Merak, ti ditu heula ti Bakauni ka Merak, ti Merak nyana deuk leumpang ka Cilongo ka abah. Leumpang, begitu leumpang deuk salat ti Merak keneh deuk salat, masyaallah ku Gusti dibukakeun hijab asal nyana ka masjid sakitu agrengna masjid kadeleuna loba kotoran tai teu jadi nyana. Berangkat deui aya mushola bagus, begitu asup ka mushola pinuh ku tai. Terus bae leumpang nyana neangan mushola atau masjid anu suci anu bersih teu aya, ayalah nyempil di Serang. Aya masjid mushola nyempil jore. Begitu asup tah eta mah teu katingali kokotor, didinya lah salatnya. Didinya langsung leumpang deui ti Serang, terus menuju Cikande kitu bae. Asal deuk salat ka masjid ka mushola selalu ditembongkeun ku Gusti Allah kotoran-kotoran. Datanglah ka Tangerang, datanglah ka almarhum abah kula. Nyana nyaritakeun sepanjang Merak, Tangerang, Serang, Tangerang seperti kitulah. Eta keur zaman harita, wallahu a'lam mun zaman ayeuna. Aambean ahli Allah geus lain, dedengan ahli Allah mah geus lain. Kuari mah paronjang-ronjang ancul-anculan hanya sekedar zahir jeung zahir bae.
ilah tepati urusan ruhani. Lamun kiai ngurusan zahir jeung batin, lamun ustad ngurusan zahir jeung batin, lamun lurah ngurusan zahir jeung batin, lamun pemerintah ngurusan zahir jeung batin. Jadi titah kapan urang sebagai ulama jeung umaro titah berdampingan lantaran dua sinpani eta beres dua eta beres umat teu beres nu dua eta moal ecreg umat. Dititah urang teh babarengan asal sahiji haluan ka Allah. Nu ngatur negara acak-acakan, nu ngatur agama moal beres. Jang pengaturan agama kiai, jang pengaturan agama politikus. Babarengan politikus jeung kiai nu tujuanana dek ngarapihan bangsa negara jeung agama rapi atuh. Kajian kumaha ge. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah ialah masjid buyutullah, imah Allah. Nu dina Al-Qur'an dijelaskeun fi buyutillah, fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yuzkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar. Wallahu a'lam bimuradi. Fi buyutin, di bangunan adzinallah nu Allah ngizinan an turfa'a wa yuzkaru fiha ismuh, titah diagungkeun dimulyakeun jeung disebut-sebut ngaran Allah. Allah teh nyebutkeun hiji bangunan nu silahkeun asma kaula disebut, asma kaula ditutur. Agungkan bangunan eta, mulyakeun bangunan eta, jang paranti nyebut asma kaula, jang paranti nutur kaula. Naon eta teh? Masjid. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Silakan sucikeun Allah di masjid. Dek isuk dek sore. Terus teh aya eureun-eureunna paranti nyucikeun Gusti Allah ialah masjid. Urang beda wiridan di imah, salat urang di imah, sholli sunatul hajat, Allahu akbar, beres ngawirid urang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu 'ashara kawkaban syamsa wal qamara li sajidin. Baca 75, tiupkeun ke arah sarwiti. Fuh. Urang ngawirid di imah, angel tadi ijabah. Coba di masjid, sholli sunnah, Allahu akbar, beres. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inni ra'aytu idz qala Yusuf li abihi ya abati. Nu kuduna 7 poe sarwiti kakarak daekeun, 3 poe geus edan. Di masjid balahin deh. Mata ku iridan di masjid. Dek jadi dek enten di masjid mah. Di masjid. Fi buyutin azinallah an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Saha teh anu kos kitu teh? Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un. Jelema-jelema anu henteu disibukkeun ku perdagangan, nu henteu disibukkeun ku jual beli. Sanajan keur dagang, sanajan keur jual beli, sanajan keur tani, sanajan keur di kantor, ketika ajakan Allah datang, ninggalkeun daganganna, ninggalkeun sawah, ninggalkeun kantor. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Kunaon sih make kos kitu? Keur di sawah ngadenge suara azan. Padahal keur macul. Ngadenge Allahu akbar, Allahu akbar. Cak petani pacul hampurannya. Maneh hendak disimpen heula di galeng. Titip ulah ka mana manehnya. Cak pacul aing mah ka mana? Cicing. Cak pacul ka mana? Salat. Polisi di kantor, Allahu akbar, Allahu akbar. Periwit ditenden. Ngampura heula periwit. Cak periwit dek ka mana? Panggilan Allah leuwih mulia batan maneh. Mangga tuh kan. Di DPR, Allahu akbar, Allahu akbar. Tinggalkeun kantor. Dek ka mana? Cak kursi teh keluar. Dek naon? Dahar. Beda DPR mah lain ka masjid. Atuh beres di DPR. Ya Allah, ya Rabb Gusti Allah doaku. Iya
rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Kunaon sih make jeung kedak amat ka masjid komo ustad mah santri kiai asal adzan masjid sebab kadengena suara muadzin Ki Zaid misalnya azan Allahu Akbar kadengena mah suara Zaid padahal utusan Allah ajakan Allah lain Zaid anu di deuleu Allah mah Masya Allah karim ke masjid sholat. Nah rijalul la tulhihim tijaratun tesibu ku dagang tesibu ku jual beli tesibu ku tani tesibu ku bisnis tesibu ku kantor berbagai aktivitas tinggalkan kunaon emang ya khafuna yauman sieun kahiji poe nu mana poe anu tataqallabu fihil qulub wal absar anu bakal goncang hate jeung mata neuleu naon neuleu pandangan neraka rempan jasa lamun urang ningali engke jaga poe yauman tataqallabu fihil qulub wal absar nu mantak ahli Allah mah cepet ka masjid lantaran inget ka yauman tataqallabu fihil qulub wal absar neraka kiamat. Nu mantak para pejabat urang lamun di Jakarta ningali indah jasa ketika datang waktu sholat nyana teh mukaan sapatuna kula sering sholat di Tangerang polisi dibuka sapatuna kula kieu bae di sisi cek kula teh kiai mah teu kudu muka sendal jeung teu kudu make sapatu jeung make sendal babarieun kieu jatuh make calana tinggal wear doang babari kan eta mun deki indek naon ge kitu bae meureun maksudna tinggal nyingsatkeun bae tapi lamun neuleuk polisi abri bangga kula mah datang ka masjid asal-asake buka masyaallah ieu lamun eueuh imanan nya moal daek ka masjid aya imanan sanajan di dieuna aya balokan aya bintangan tapi tetep bae awak sakadar awak lah dek disujudkeun ka Gusti Allah pan hebat. Nah iyalah istimewa jasa kunaon eta polisi nu daek salat inget ka yauman tataqallabu fihil qulub eta abri nu daek salat inget ka yauman tataqallabu fihil qulub eta pedagang nu daek salat inget ka yauman tataqallabu fihil qulub wal absar ngeri engke jaga naon hartina ieu jabatan naon hartina ieu kakayaan naon hartina ieu kemuliaan lamun ke di akhirat kan sakadar jadi baleung neraka tinggalkeun salat Masya Allah indah jasa tinggal urang ngabebener salatna nu rapi jangan ngabebener salat moal aya di SD pernah di SD di Pagahan salat nu rapi eueuh di SMP beuki eueuh SMK beuki tawuran kabelah ditu SMA moal aya sugan di Trisakti aya ngaberesan salat eueuh di UGM sugan ngaberesan salat moal aya di UIN atuh guruna ge guruna teu barisan salat maksudna salat nu asli anu tanha anil fahsya'i wal munkar sekedar kukek mah ambal aya salat leuwih nah makana belajarlah salat nu rapi di mana belajar salat nu rapi eueuh deui di pondok pesantren matak lamun jelema geus mondok geus sorga eta mah geus sorga tah mah sia di mana ya kuari belajar pondok mana pondok pesantren modern apa salap ieu budak mun hayang nyaho ibu-ibu jeung bapak-bapak ka penghuni sorga eta budak santri teh penghuni sorga eta mun hayang nyaho mun hayang penghuni neraka eta nu teu salat tuh emang kuat ngabeberes salat timimiti nyaritakeun caina kemudian syaratna jeung rukunna kemudian kabelah dituna terus dirapih datang ka indah nu mantap kaya jelema seorang sufi dahar nginum dahar nginum kuari geus eueuh jang dahar aya ge hiji-hijina baju dijual kunyana saenggeus dijual ayalah nu meuli alhamdulillah pakai dahar duit
isukna datang nu meuli nak nganterkeun baju cekna Pak Kiai kula kamari meuli baju ti Pak Kiai mohon ieu mah nak dianterkeun deui emang kunaon lantaran ieu baju bolong cekna mentek kula mah teu narima ceurik tak Kiai ceurik lain lalagaan datang ka teu bisa diparepe ceurik teh ceurik we datang ke nu meuli Kiai hampura ieu mah dianterkeun bae tapi duitna mah teu kudu dibalikeun buki ceurik bae cih pan Kiai kudu kumaha ieu ceurik Kiai hampura ieu mah baju mah cokot bae ku Kiai duitna mah kajen teu kudu dibalikeun beuki ceurik bae ditungguan guna nangis aya sajamna kakarak reda Kiai hampura ieu mah baju lantaran teu kapake ku kula dibalikeun deui ka Kiai duitna teu kudu dipulangkeun geus bae ridho ceurik deui Kiai pan ceurik bae iki ceurik bae ditanya Kiai nu mantak ceurik kunaon sih lain yang ceurikan baju mah dibalikeun deui ka Abah Haji ka dieu dibayar deui insyaallah aya keur diridokeun we masalah tapi lain eta naon tuh Kiai anu jadi masalah teh ieu urang lamun di akhirat beramal diangsongkeun ka Gusti Allah ku Gusti Allah dibalikeun ka urang teu ditarima percis kos kieu sedih jasa baju bae ge baju geus dibeuli dibalikeun deui sakieu sedihna kumaha engke lamun di akhirat amal-amal urang salat, urang puasa, urang zakat, urang ngabakti dan lain sebagainya diangsongkeun ka Gusti Allah. Cak Gusti Allah, ieu mah aya cela, aya aib nu kos kieu mah aing teu narima. Los dang sia. Teu kumaha coba? Teu pernah mikir urang datang ka dinya. Amal urang teh mun dibalikeun deui lantaran cela, ti kumahaeun. Nah kos kitulah ahli Allah mah ceurik teh lain lalegan ceurik. Masya Allah karim. Kos kula nu sok dirongengkeun ku kula teh aya kiai boga pamajikanna 4. Hebatnya sapan tama kiai? Boy. Ilmu aya di nyana, gagah aya di nyana, pinter aya di nyana, sugih deui. 4 pamajikanna. Ngan cak nyana teh kieu. Kulantaran 4 gilirna nu ngagilir awewe. Jadi kiaina di imah bae mantep eta kos kitu teh. Tu kapolsek geus hayang ngajan kumaha ge. Nyana mah kenan. Jadi awewe nu gilir supaya kayak kaditu balik, kayak isuk ka dieu kayak balik. Aduh, nikmat jasa teh mah. Anugerah lain leutik-leutik anugerah teh mah. Barang peuting ieu teu datang nu kolot. Ceukna ieu datang nu kolot. Pre malum ieu geus aing lah. Isu peuting nu kadua, datang deui bae. Ceu, datang. Katilu peuting nu katilu teu datang deui bae. Kaopat peuting nu kaopat teu datang deui bae. Je, cek kiai 4 ku 4 mah. Hiji-hiji acan kumaha oreng ye si ceuk. Nah, kebenaran di lembur eta anu ngariung. Nyana nyarita kan ngaranna ge kiai dibere waktu. Dulur-dulur sadaya geus beres ngariung. Nya nyaritakeun kepentingan nu boga imah nyana nyarita. Urang lamun boga pamajikan, kemudian pamajikan ngaladenan urang, eta teh sarua jeung ngabunuh Yahudi 70. Wanjaranna kumaha jasa. Sakali deui lamun pamajikan ngaladenan salaki sarua jeung ngabunuh Yahudi 70. Kadang eta ku pamajikan 4 teh, mau horenganan lain leutik ganjaran ceuk. Masyaallah. Eta pas kiaina balik ngariung mulai nu kolot datang. Waalaikumsalam. Aya naon? Kula kabita ngadengin nu taji 70. Sakieu kula deuk ngaladenan kakak. Wah siap atuh sakieu. Beres balik nu kolot. Nu kadua datang. Waalaikumsalam. Ieu naon ieu? Kula tadi ngadenge kakak, bu masyaallah kabita disuk gede jasa orang ganjaranna. Jadi kula hendak ngaladenan kakak siap berdei 2 geus beres dana balik teh dukati lu datang deui. Waalaikumsalam. Aya naon ieu?
kula kabita jasa ganjarana tadi sarua jeung maehan 70 kula ge hayang deui atuh siap geus rada leutik siap geus beres eta nu katilu nu kaopat ka subuhnakeun datang Assalamualaikum ya naon kula kabita ku ganjara aduh atuh ieu mah lain ngabunuh Yahudi aing nu paeh eta kos karar itu ganjaran mah ganjaran bae budak atuh aing isuk digotong ka rumah sakit para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang inget kana yauman tataqallabu fihil qulub wal absar maka umat muslimin mimiti daek nyadiakeun lahan naek ngabangun belah dituna ngarumat belah dieuna nu paling istimewa adalah ngesianana. Iyalah innama ya'muru masajidallah man amana billah. Moal Kristen nu ngaramekeun masjid, moal Yahudi nu ngaramekeun masjid, moal Buddha Konghucu dan lain sebagainya, umat Islam lah nu ngaramekeun masjid. Tetapi ngaramekeun masjid mah butuh ruhani. Geus lamun ruhani na edan tetep bae moal rame ieu masjid. Nu ngaramekeun masjid anu ruhani na cager. Maka jangan ngaramekeun masjid ruhani na tingkatkeun. Cara ningkatkeun ruhani ialah di pondok pesantren. Lamun ibu bapak geus karolot ku arieu geus karolot harepan jang mondok anak ke pondokkeun anak geus eueuh incu indah jasa ke lamun di akhirat ibu anakna pesantren saenggeusna ditimbang amal ibu kurang bagus amalna engke bisa ditulungan ku anak lantaran anak teh jadi waladun sholih. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nailah sosok bangunan masjid sanajan dibangun sarua material tina bata besi semen pasir jeung sajabana tetapi setelah jadi masjid berbeda jeung kantor DPR berbeda jeung kantor bupati berbeda jeung kantor balai desa berbeda jeung nu sejen-sejen lantaran peruntukanana ieu mah adalah fi buyutin adzinallah an turfa wa yuzkara fiha ismuh. Nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah yuk urang tegeran ieu masjid jang negeran masjid lain sakadar fisikna tapi ruhanina. Ketika ruhani urang geus mantep cicing di masjid kajen kukumaha ge betah bae. Nu mantap teu betah cicing di masjid lantaran ruhanina urang kurang sehat. Sehatkeun ruhani urang melalui pengajian-pengajian di pondok-pondok pesantren, anak urang pesantrenkeun jang ngebangun kelanjutan di negara urang di bidang agamana. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana mobil khusus pisan ka para inohong-inohong ti kabupaten oge ka para kiai-kiai sadaacan urang kitu naon selesai urang ngadoa heula ka Gusti Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
hapunten tina samudaya kalepatan sareng kekiranganana sakitu pihatur tisim kuring wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.